tah pencerahan kebersihan minal aidina wal izin ulah aya genep malekna besi aya suuzon pikeun besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya bener-bener minal aidina wal izin kembali kana fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang mun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna di daun gitu ngaranna dipegung ditahan kembali kana fitrah menanglah urang faizin pas poean lebaran urang ngucapkeun Allahu akbar na indah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd dinahin pas baktuna pas dibaca kuno ikhlas merucut urang cai mata gede dosa urang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bersyukur ka Gusti Allah timimiti diliburkeun datang ka ayeuna masih hirup kene alhamdulillah tapi nu ku urang kasaksian dulur urang tetangga urang kawau urang di sajroning libur ieu aya anu geus baralik ka lembur aslina lembur kubur urang ge ieu moal karebal deui oh mun geus karolot deuk ka mana deui ja pasti pangbalikan mah eta urang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ka artis nyanyi nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara seuri sia jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu anu horeng nu mantak disebut sandiwara geus aya sutradara jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli aya anu ngan sakadar jadi office box bener teh ngomong sia kosu pinteran sia goblok tuh berbagai peran-peran eta lah panggung sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah peran utamana bagian munafik inggis urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik bagian kafir ai kitu ba urang diperankeun ku Gusti Allah sanajan figuran-figuran ge peran musalla tukang ngabersihan musola duit laleungitan beta
Ya Karim ya Allah. Nah, peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan merankeunana bersyukurlah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Aya aing euy peranna naon ye? Tanya ka diri sorangan. Diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh ye. Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang akhirna dibuka deui ti mimiti lahir ka alam dunia aslina engke gegedena pas baleg dibuka ditonton lain ku urang hungkul ku sakabeh manusia triliunan angel mantap hiji saurang-saurang diperankeun ta inggis urang peran urang teh ya anu main koproka anu main gapleha aya nu mamawa sinden aya anu naon deui sia bae nyebutanana lah anu kos kitu mah nyahoan siabatan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana ya asana aing mah ya waduh urang geus gabayangkeun begitu diperankeun ya Allah nu anu teh can aya tah eta anu nyedekeun si embat tah eta ayo araraya kabeh geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh ceuk geus coba seret empot-empodan di kahareupeun empot-empodan pendek cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seret geus kanyarahueun ku kabehan inggis urang sekedar bayang sing ade sisa hirup urang duh kiai nu geus kumaha tobatan per detik ye urang merenungkeun ulah ngarenungkeun nu bagus nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung nu gorengna we ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung nginget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok melalui tafakur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararutu ngomong ya Allah ya iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang rek neangan cacaang supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah nu hese ge itu hese lain masalah nana ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta nu hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli thariqah teh kita nu paling hese ngarasakeun salah kos kieu hese teh ye urang namu aju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos teu kedah tak eta teh membohongi diri padahal mah lapar tapi jana ku isin-isina atawa merasa kitu karena luhur disuguhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya nanti terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja jelema bloon-bloon aja jelema hese tah hese
aya deui nu disuguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui eta ge membohongi diri keneh ieu kebeneran ceuk emang can dahar pugut si keneh ti warteg goblok ieu mah bapana bloon membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto supersi setting supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu toriko al-laum al-hawa al-makru teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bejakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji gori DPR teh ieu tah makar teh eta laum al-hawa al-makru al-ujbu al-ghibah al-makru al-ujbu ar-riya tah eta nu kos kitu teh makru makar wa makarullah wallahu khairul makirin makar membohongi diri puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh teu hate leutik mah tapi boleh deh makar teh jelema membohongi diri moal kebal teh pastina mah sakadar jadi mainan doang teh atawa bogoh sabenerna mah penting ge peureum teu daek bentak mata si meuteuh itu bogoh nu sabenerna mah fotona ge fotona baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon naon teh ngaranna ngomong tolol kieu bae lain yasin horengan susu tolol ngomong yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsat tah nah bogoh padahal mah tapi ngaku di hareupeun babaturan di hareupeun sobat di hareupeun teh mah teu bogoh makar hese puguh ge can cinta ka Allah geus ngaku cinta can cinta ka Kangjeng Nabi ngaku geus nu geus ngaku encan bo makar teh kos kararitu jelema cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah. Kuncina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah, kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi. Sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi. Datang ke mana orang cinta ka Kangjeng Nabi cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi beuh muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian teh mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng di dina letakna tah cinta ka Allah ukur urang alhamdulillah jeung rezeki kula maca shalawat terus bae bagus sampai sapenting saat tadi itu kan cekin loba-lobana maksudna yang naik pangkat gitu bodem gitu ya Allah ya Rabb lillah luruskeun ka Allah cacaan ngaji teh urang teh lain rek nanaon teh neangan cacaan kiai na lamun caang lamun kiai na poek atuh geuneuk mungkin kiai na ge poek atuh murid na geuneuk hese teh neangan cacaan teh sakumaha cai hayang nu heran lauk neangan cai dengan sendirina kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup bae ka cai wah ieu heran cak lauk wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasak
lauk adu ngarasakeun tah iyalah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana sok teuing sok nangan teu kadeulina kos ngaji padahal lain mendingan lain ngaji padahal mah makar ya Allah ya Rabb hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli gitulah dititahna urang ku Allah dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbi hese hayang pas-pasan teh hese Waalaikumsalam ya ja RT muhun nenon ieu sumbangan masjid teh alhamdulillah poe mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar tah mah embahna makar ieu kabeh kitu dieu bangsa makar kabeh loh ya Allah ulah membohongi dia boga henteu Waalaikumsalam. Wajah RT ayo dong. Kula tugas ya masjid. Ke tungguan. Ngerek lah nyana 100.000. Haji, pun Haji mah ieu usahana gede kos 100 emang Mah Haji boga duit sabaraha? Si hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, emang sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing nu geulis karat. Kan Haji Mah Haji ngambek kitu, geus urusan aing. Geus kadegeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang henteu karandapan. Dosa etalah nuku urang henteu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang hungkul. Lantaran eueuh nu nyaho kecuali urang sorangan, urang nu bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah ya Rabb. Batur mangyaykeun ka abdi teh, batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh hebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejak. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi. Boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh beureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama di ustad-ustad di akhirat mah horeng diseret. Bayangkeun kitu. Mantak tadi tuna embung di sasalaman. Lain haju ya balik gitu ya mumpung aya ya mending ditakol kieu kos kitu mah embung bisa salaman teh embung mantak ieu bisa salaman teh geus lamun endeg asal katoel bae untuk kudu angel jadi cekelan bae jadi kesel urang keur embung kesel geus bae asal sebab situasi na ongkoh wajib lockdown. Ya. Lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting nafakuran kasalahan. Bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti. Abi teh makar ieu teh. Batur mah teu apal. Menipu diri teh aya di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun teh tembongkeun meureun
Ieu teh batur arembungeun cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hubud dunyana ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiaina eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelemana eta-eta keneh pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji ka nyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek nah nu anta kieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadakas oh ditutupan cacak-cacak teh ditutupan jelema teh bungeun hiji nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau asal salah atuh deuk kapanggih jeung jelema teh kudu make masker sebenarnya mah bau masyaallah tah kuari mah aya virus di maskeran ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus mangan sakadar narik nyawa urang hae tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam ya Allah ya Rabbi kabaliger jelema kuari disieun-sieun kuari virus teh padahal virus kolbu paling parah cek Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocok paku nu bogana nyahoun teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh tewa kunyana tangkarakeun deuleuan oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusanan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab kita tadi nama newel doang tapi kulantaran nyana lempang pakai ajle-ajlean beki jero mun harita kakara kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atawa onta atawa himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujub paku bakar terutama paku nempel di da kolbu makar Masya Allah karim henteu pernah dicabut bahkan orang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus jasmani mulus rohani hayang nakol bae ceknya mah rohani kumaha meureun tai paku nu nempel nojos kana kolbu teh hanya ahlina nu nyaho sebab ku urang mah teh mah henteu kanyahoan jeung makar urang teh dihenteukeun le ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budunya di henteu-henteu puguh ria di henteu-henteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabelah dieu kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede sanggeus beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu penyakit teu karasa ku urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan geura ka Gusti ya Allah ya Rabb ngaku urang dihareupeun Allah
engke bakal ngecelak cai mata samarupna cai mata teh ngomong-ngomong. Cai mata teh bisa ditanya ku urang, sia cai mata kunaon keluar panas. Naon emang nu mantak panas? Iya bayangan-bayangan neraka. Aju sia ieu nu mantak keluar panas teh aju kuari geus keluar kumaha? Kula teh ieu teh sebagai penasehat. Cai mata teh ngomong. Gunung di hareupeun urang jumud paeh. Cai di hareupeun urang jumud paeh. Angin di hareupeun urang teu bisa nanaon. Batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup. Urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup. Lempangna urang di taneuh, tu urang pajar teu ngomong teh taneuh neh. Hirup taneuh. Batu harirup ulah di hareupeun Allah. Di hareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Di mata Allah hirup nu paeh. Di mata urang mah pararaeh kabeh. Bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh ku urang. Das, pamajikan urang. Batur urang geus dianggap paeh ku urang. Guru urang geus dianggap paeh ku urang. Babaturan urang geus dianggap paeh ku urang. Rekan geus dianggap paeh ku urang. Ieu lah makar anu panggede-gedena mun teu dirandapan cilaka. Makar. Diri urang ya Allah, engke timbul sinar. Sapeting, dua peting, orang tafakur gojeng saminggu, geus kaluar cai mata. Tanya ke orang cai mata, sia kunaon kaluar deh? Panas. Nu mantak panas, tatangga meuli mobil. Naon deui? Batur geus kawin deui, ai sia mancan. Ih, atuh nyandung lah cak cai mata teh. Ye, tu awewe loba, rang da ambalaya. Masa si datang ka teu nyandung, duit aya, kendaraan aya, siana sehat. Nyandung dong. Boleh deh. Urang we cai mata nu kalari tu be nu kaluar teh tinggalin urusan dunia, urusan nafsu, tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik. Teu pernah ceurik untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali. Jang sakadar ojah nya wali mah bersih gos kitu ai-ai minimal cinta ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Iyalah makar ilah. Masya Allah kari mun teu ngaji moal nyaho nu gos kitu. Meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur. Ieu mah rodel ku ari. Musabab naon? Na makar maka sebagian ente beda wakar ya Allah ya tah ku ngaji urang ke dibere cacang ku Gusti Allah Masya Allah lamun geus dibere caang bakal modelan dedeleuan teh lain dedeleuan nu ieu tapi dedeleuan nu ieu lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli. Lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jejelemaan. Karak jadi sing-sieun wae di sawah. Manuk nu sararieunana bebegig ngaranna. Kajen di jasan gatu bebegig bae. Jin make jubah bebegig. Sorban bebegig. Encan lu make ieu mah beda. Tah tak encan caang sebab rumek keneh geus caang kara. Contohan coba cenah kiai nu geus caang kumaha? Nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum. Begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh. Nu mantak teu sieun teu kadeuleuseun. Lamun kadeuleuseun sieun tapi ku mata ieu teu kadeuleu mata ieu mah urang neuleu kabeh mun nyaksian ngagebrah seuneu teh tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeleuan lain nu ieu make nu ieu teu kadeuleu tah si seuneu nu kadeuleu adalah taman safari aya gajah aya maung sia taman safari ge kolot-kolot ka taman safari wae didoakeun tek dilegleg maung gitu balik deui horeng surga atuh datang ke jero
seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu ternyata horenganan taman surga jararadi makanan-makanan bubuahan jeung sajabana iyalah contoh nu bersih contoh bersih kedua ketika Siti Masitoh erek dibelem dikulub ku Raja Firaun anakna ti heula lah cak anakna wah geurahan ka dieu cak yala indah tiis cak mata dikulub tiis geurahan geura ka dieu cepet antara heueuh jeung henteu kan emakna mah sebab naon budakna mah geus dibere pandangan surgawi teu kadeuleu cai ngagolak tapi emakna mah masih antara jeung antara dikiekin geraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dia digebruskeun brus jaheuh cak mana teh mantap engke ente balik ngaji di ditu coba tah ieu pandangan ya batur manu laliwat pejabat mah anu nyaraho endek nararaon cenah ngajinya hareudang ye gawe ngarana aja gawe lain dagang cek nya teh lockdown bos tapi kunaon ieu ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun ngan urang mah kakaraksa Ike campur-campur jeung balanja ya ge. Batak cek lagi tadi ulah niat ngaji helanan lah sok teuing. Aya pandangan. Diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan cek kieu teh hareudang-hareudang. Oh, aya pandangan kolbu. Anu batur teh nyahoeun. Nyana mah can dibukaakeun. Urang mah ya geus nyingkablah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia. Sing lain ngaji ka dieu. Oh, deuk dalean rangda sia mah. Dibukakeun gerak saeutik ke nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb. Sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat toh. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set. Bray, berangkat. Ieu mah teu neuleuh. Coba eta, ieulah kolbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantap moal kaharti kadeuleuna hees bae heran mah wali si hees bae tuh jadi hese mantap hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkeun ijing hayoh bae ibadah zahir. Tuh manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh kusuk macana kieu. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran. Tapi geuninganan kazaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna teu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae ge di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Qur'an lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu modelna ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam terus ya udah sok kasinggung ya tuh kan ya Allah ya Rabb aya anu bejambil cenah kieu kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat tapi kuari kula kata tangga geus teu nanya lah jeh pan hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang mun teu dek ngazakat ka aing goblok ha bodem ye Ki Haji tolol Ki Haji gantung di tangkal buah ya mah
dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat tengah zakat kanyana marah pang bloon aja lemah lain di dio itu iyalah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb komo haju Allah mere geus hese jaritakeun kanikmatana hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggeusna cacaan kolbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan sok teuing. Niat balanja tuh komo tang membelon teuing. Aja dia. Tiap tahun teh cerik kieu saya mah datang bae kumaha ku Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Nu hese ngaji maneangan ilmu geus aya atuh pan loba di urang ilmu tapi geuning teu robah tapi neangan cacaang bakal beda oh tiis nu tadina teu bager jadi bager tadina teu barahan jadi barahan ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit eta kan lain boga cacaang tah mangkos kitu mah ngaran oh neangan cacaang geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deukeut jeung Kangjeng lamun geus dibere asa deukeut teu kudu macana naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kangjeng lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae nanaonan mun urang geus dibere ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi ngimpi naon bae teu berarti sebab ngimpi jeung kekasih Allah ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun ku. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon bogan sia ngajina di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya we teh mah. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah orang minta cacing mantek Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika ya Allah muga nyaangan Gusti ka hate abdi sakumaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya eta aya eureuna engke tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna ieulah ti dunia datang ka kubur datang ka akhirat ka bahawa terus atawa urang campur jeung boga cacaang nah tinggal saceneukeun geus boga cacaang teangan di lembur modelna model kostum anu osok itu siapa suka diuzon bae ka aing ahli Allah nu getol maca Quran getol baca tafsir getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala data caca masyaallah karim Siti Fatimah sumping ka Kangjeng kan kieu bae enak mah Gusti kunaon sih make jeung nutupan korenganan mantes gibah ngomongkeun batu cak Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh perti nyahoan ku Kangjeng mantes ngomongkeun batur masyaallah aya kita yuhibbu ahadukum ayakullah ma akhihi maitan ngomongkeun teh sareng jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak nu mantak batur mambut ka urang awak urang ka ambeuna bangke boro-boro ku batur ku pamajikan ge kakak bau sih
Orang bangke beneran. Aya bangke asli, aya bangke manawi. Ya Allah ya Rabb, seungitan awak urang. Ku cara cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu urang ieu modal cinta ieu datang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta urang moal cinta ka Allah. Coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si fikih. Sebab fikih teh ieu ijma ulama. Anu berbagai pandangan-pandangan ulama. Tinggal urang memilihna, nu penting urang mikih. Nah, kabelah ditunang ke fikih teh diareueuh-eueuhkeun. Dan badak geus urang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kangjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese macaan kitab. Nyin kitab makomo. Ya, saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh. Mana kaul anu panghebatna, mana dalil anu panghebatna, etalah anu dijadikeun fatwa. Geus saya percaya neangan di Bukhari na hese, di Muslim na hese, Sunan Abi Daud na hese, Ibnu Majah na hese, Quran na hese. Geus bae urang mah percaya titik geus sakitu. Saya ngadengekeun kitu kudu di majelis. Di handapeun tanggal Ambon ge jadi bae. Ngadengekeun ilmu mah ge batur baliknya nang kitu keneh. Cakna sepi amat. Orang geus barali, teu masalah. Eta teh hiji kanikmatan. Mantap lamun urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede. Lah, aing di imah hees dakna. Bareng dibawa ngaji babari, ke aing ngadek wiridan we. Asal ngaji hees. Anugerah. Jelema teu bisa hees. Make obat dokter ge hese bae. Bareng ngaji reup bae. Berarti kan manjurannya eta kan? Ye. Jadi be sehat awak. Teu salah. Ulah anu disalahkeun. Makar kabehan ge. Dina bulan Syawal ieu urang ngucapkeun minal aidina wal faizin. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah. Wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi masuk golongan anu menang bahagia. Sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu. Berarti kan orang balik kana fitrah. Ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali kana suci sasuci-suci. Dibalikeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun, urang teh kembali kana fitrah Allah. Entek di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa. Buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah. Suguhan bonteng suri teu moal aing mah aing dek mengembalikan diri aing mah supaya benar-benar suci. Tolak teu. Maksudna ka haji moal di dahar, moal waka ke tas. Cenah lain moal ngancem. Salat teh lah kita salat, beak kabeh. Moal lain fitrah tah makos kitu mah. Cek pawajikan sugan teh bener ka haji teh dek bebeneran tapa. Orangana, Masya Allah. Haji, ngadahar obat naon emang kunaon? Ieu beak itu betak goblok sia. Ka aing. Tah, fitrah. Nafsu. Teu bisa urang puasa khusus, teu bisa puasa khususul khusus. Urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge. Urang geus ngalaksanakeun puasa. Ja'alanallah
minal aidina wal faizin. Kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halan dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran. Tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna. Daun gitu ngaranna dipegung, ditahan, kembali kana fitrah, menanglah urang. Izin pas poean lebaran urang ngucapkeun Allahu Akbar na indah. Puasa ka Allah, tarawih ka Allah, segala ka Allah. Pas poean lebaran teh ya fitrah urang teh bener-bener suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayang ceurik urang teh. Begitu takbir teh hayang ceurik coba geus bersih-bersihna. Tanya sia kunaon ceurik takbir. Teu kabelina naon ai. Sia juga teh bersih lain. Aing onam pemajikan marah bae. Datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can ka oh. Paingan sia baceurik aing baceurik teu kuat aing mah takbir teh kieu teh. Mah takbir tolol ieu jelema. Takan teh kajahoan. Oh tapi unu kitu mah di Lampung teh mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, indah. Kulantaran aya lockdown, lebaran mawa golok. Ayo siap, polisi besi aya ye siap. Lain hampuraan deuk ngagolok. Teu masalah sih. Ieu macam-macam. Macam-macam. Tarawih di lockdown, Jumat di lockdown. Kumaha cenah kieu eueuh masalah deuk kumaha. Ngalockdown sorangan. Cek zaman kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah ti taun mana keneh. Geus ka lockdown teh lah. Nah, eta mah urusan politik. Urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang, kepercayaan urang, akidah urang, sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan ijma qiyas eta bae ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae geus selesai los jang sia aing mah ka Allah sakitu bae beres kabeh masyaallah di akhir zaman kuari urang geus teh akidah we hiji bae mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak mah teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari nek la ilaha illallah sia hebat katajong aing la ilaha illallah dah geus eta bae geus moal cangcaya deui ulah mang deui nyalabetkeun urang teh eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus macam-macam kuari kan loba kepercayaan di luar Islam atuh biasa bae emang kos kitu tiba heulana ge mangga bae teh mah di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun atuh terus bae kabelah dieuna ge likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin atuh karua di zaman urang ge likulli anu hese mana anta ku sia anu-anuna nya eta lah supaya tentrem caah hate plek geus aya naon teh aing geus ka Allah aya ajakan ka Allah aya kan ieu mah cenah ieu naon eta iya ka Allah lah gitu ya bolehlah ka Allah mah
beuki leutik bae budak ka Allah lah ieu barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia teh kos kitu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal izin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon pikeun besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal izin kembali kana fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang nah sageus urang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji ieu nu kuari ngararaji teh ieu teh nu puasa henteu ikhlas teh puasa yuk berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemenangkeun ge ku polisi taraweh marah kan urang wah sia ngalarang-larang taraweh sia ka aing teu bisa berkat puasa je ku puasa teh kos kitu masyaallah karim makna puasa lain lalaga ku sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur nu matak sahur isuk dadeuk puasa deui terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah sanajan puasana kos urang kieu setengah puasa lah urang malah tapi kan daya kuat ibadah urang beda urang hayang gegeraan ka masjid taraweh hayang gegeraan salat maghrib hayang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sangheuk ieu saudara tapi dorongan puasa marah ye teh puasa teh maknana teguh teger masyaallah karim mantap cek ahli tasawuf mah cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut nu mantak ngambang teh kosong eueuh caian ketika cai laut naik maka dinya bocor tikelekep parahu tikelekep atawa anu sok pake ngeusian cai teh anu karana tiga ulah ngomong sih tanya umat tuh noleh tiga noleh tiga nutina tanah teh ini cak aing ulah ngomong sih mah tuh kanyaho sih mah tapi kolot ongko bodoh ongko eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang kesian jerona ku cai tutupan kelem kawa kurang geus disian wudu ku ari ieu segala kupat barang ngaji atuh cak batur di udah tol ku baturna gitu sia mah tikelekep beureun Ige sakit deres pasti keneh datang keneh ka di aya nu nangkarak pan ieu ngaji. Emang aing teu nyaho. Ye, teu nyaho jaas sejak kadeuleuan. Nangkarak. Tak kuari mah hudang tah, sial aja kadeuleuan aing. Gusti Allah Raguna. Iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naek, kendi ngambang lantaran kosong. Maka dicobalah di kolbu urang lain urusan beteng sama jasad urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah hiji be Allah teger bakal apung-apungan ibadah ge moal kudu kaganggu kita micin anu tadi teh makar kolbu urang dieuweuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna
zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hate urang naeuna naon ngan Allah da atuh geunahe henteu culak-cileuk zikir teh henteu ya pan mengariung culak-cileuk dah jauh leutik lah loba-loba ya zikir komo jadi bere jauh apu mah inget ka manuk cangkurileung lain zikir jana nganggap tuan rumah kain nganggap cangkurileung meureun goblok teu beres tarolo lah ya sekedar pencerahan minal aidina wal faizin bisyaya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga deuk marah ge urang henteu akibat puasa nek nanaon ge urang bertindak lah kumaha hantas lebaran bae mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa lanjutkeun atuh ku ari binal aidina wal faizin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkeun terus Syawal api tajidan selanjutna tepikeun ka akhir hayat urang. Nah, ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji Ashhurul Hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian. Mimiti tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah. Panjenengan kieu mau masalah? Iya, itu boga naon teu boga riweuh. Anu ngaromong ieu haji ditutup, ieu haji ditutup kan nu teu daftar ieu. Milu riweuh jangan. Masyaallah, kajeun antepkeun panggung sandiwara. Ieu teh keur sandiwara, hayu kumaha jeung kumaha. Tuh ya, masyaallah kan. Nah, Syawal hafid haji di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah nu pang diperhatikeun ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus. Ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir. Nu kamari bagus teh eta teh di lebaran doang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dinahin pas waktuna pas dibaca kuno ikhlas merucut urang cai mata gede dosa urang dihampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura. Pas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar Allahu akbar. Jak tataga kok koprak goblok ya. Sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh. Ye babacaana bagus atuh bagus ge. Lain parantina sia tah mah ke lebaran deui. Encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui. Aya parantina babacaan ge oreng. Urang lamun diciduhan awewe aya ayatna. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytum lina ditekenkeun li eta paranti anu diciduhan ku awewe. Urang teu puguh teu karuh maca eta ku ari. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasy-syamsa. Woi, melet sia mah sambarangan. Ke pamajikan aing beunang ku sia. Aya waktu-waktuna. Masyaallah karim. Segala rupa aya tempat aya waktu aya tempat aya kumaha kawasa Allah. Gusti Allah nu agung
Nah iya mencit hewan kurban waktu engke di bulan haji setelah lebaran. Iya orang bahas supaya orang kuari hati-hati. Hayang amat orang jadi timbul hayang kita mencit kurban teh geus dibahas kurang pasti ya. Engke orang hayang sebab si Kangjeng Nabi teh azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Terserah loba keterangan. Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Nu gelede korban teh ulah nu leutik kunyin kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru ge teu betah nyekel ieu tulang nyekel itu tulang. Ah cenah kiai sok nyinggung pamajikan gua lain nyinggung suntik ku sia. Aduh kasinggung we sia mah heran aing mah. Atuh lain disuntik nyandung ke naon. Ah, ngagedean ieu penyakit ya. Hah, nu lintuh lantaran korban eta merupakan kendaraan. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Ya Allah ya Rabb, urang hudang ti kubur. Buat kabeh araraya. Bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban urang. Nu gede teh. Ya Allah ya Rabb. Geus kieu bae nyana di dieuna aya merekan di dieuna. Geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha. Cak ieu penditan. Ha, ieu. Meureunanan ieu. Endek mapagkeun aing. Deuleut tarang ngaran saha bego. Ieu main tumpakan-tumpakan bae. Aya merekan di dieuna atuh aya SK. Masya Allah. Teu bisa teu boga korban moal bisa naikkan. Bahagia amat, senang amat. Urang dipapag berangkat. Tah, geus asal dipapag berarti kan umulnya. Moal hese datang ka ditu. Berangkat, nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Cak Kangjeng Nabi, fa innaha 'ala sirati matayakum. Korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, ya Rabb. Nikmat amat Gusti. Ye, atuh nikmat. Duh hayang amat. Hayang beuli. Kiai lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus di bulan haji kuari nyengcelenganna sabara poe sabara duit ti kuari hitung be kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran jadi sabara poe di sapoena sabara duit nyengcelengan cenah kudu 100.000 ya leutik tapi pabrikna lockdown. Pabrik daing di es. Aduh, keluar cek teu bisa nyengcelengan. Ulah leutik hat Allah Maha Kaya. Ulah ngaharepkeun di pabrik. Sia di PHK tapi niat kuat. Tetep aing korban bae. Di mana Allah Maha Kaya. Geus pasrahkeun ka Gusti Allah. Sehari 2 hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese. Tuh kumaya. Begitu tanggal 1 haji encan aya, 2 haji encan aya, 3 haji encan, 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawan. Iya berarti jalan ti Allah ya. Iya tah digombrangan duit tah aya 20 juta tah sapintu wae. Beureun iya sakeun Maha Kawasa Allah ya. Korban bisa kontrakan eueuh hiji. Lamun pikiran anak kana dunia doang, pikiran anak kana dunia, iya moal dijual kajian gugumah ge. Tapi pemikiranna inget tengker ngaji kemari, masya Allah. Horeng korban teh kendaraan di jembatan Shiratal Mustaqim, naon hartina kontrakan hiji. Maha Kawasa Allah. Mulai tadi jero majelis boleh oge ya. Barang datang maka imah. Apa majikan? Tadi ngaji. Mana ngaji? Kita ngajual kontrakan yang milik korban. Enak aja. Kiai oplo sama kos gitu. Ribut. Tas ngaji ribut.
Aduh. Terserah apa hendak dibere ku Allah jalan ka sorga apa henteu tergantung dirina jeung pamajikan. Ya jalan-jalan ama geus dibere eta ngaranna cacaang, hiji rada caang, hiji mah encan. Ribut antara nu caang jeung caang. Keke kumaha ceuk cenah ieu ngalunakeun pamajikan dia. Aduh. Aing mah geus hayang jasa ceuk cenah ngajual kotakan. Memang lain nu aing nu nyana. Ya. Painga. Atuh lamun nu salaki lah pamajikan ge ngaminan. Neng, urang kan boga 20 kontrakan. Da nu hiji mah dek dijual ku kakajang naon Kak? Atuh jang korban. Atuh anu kakak tuh mangga bae, paling ge kula milu. Henteng kan. Begitu neng, ieu kontrakan 20 dek dijual hiji jang naon Kak? Jang meuli korban. Neng kontrakan saha? Bisanya. Paingan berat orang lain nu nyana. Guys, ieu mah keur carita kumaha Allah merena ulah pelit, ulah nyongsrong, tetapi sesuai jeung aturanana urang aji. Saha anu geus kasunahan, saha anu geus kawajiban, saha anu henteu ulah maksakeun. Resep tinggal resep maksakeun teu bagus. Nek ulah makar, sudah pas sesuai jeung aturan. Nah, ieulah pembahasan kurban. Hukumna kurban teh sunnatun sunnah lain wajib ngan sunnahna mendekati wajib disebut ngaranna sunnah muakkadah eta teh fi haqqina hak urang sebagai hamba sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban sunnah muakkadah tapi hak Kangjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun wajib Kangjeng Nabi masyaallah loba anu khususiat ka Kangjeng Nabi kurban urang mah sunnah Kangjeng Nabi mah wajib duha urang mah sunnah Kangjeng Nabi mah wajib tahajud urang mah sunnah Kangjeng Nabi mah wajib amalaya khususiat ka Kangjeng Nabi mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khususiat ku Kangjeng Nabi itu lantaran dideuleu wadah-wadahna kuat apa henteu panteu ieu kuari lamun kula dibere kita baraca sholawat sapeuting ulah loba-loba 1000 kabehan ya awas ya peuting ge maca 1000 aya nu paeh teu kuat wadahna aya nu kurang tergantung kumaha wadah-wadahna mantek dideuleu ieu mah kekuatanna sakitu bae ieu mah kekuatan ulah osok hajupan seutik awet ulah kitu geus dideuleu ieu wadahna ieu wadahna cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge aya canting picung maletik-maletik bae oyag-oyagan paranti urang meuli es teh gosek baheula keur zaman urang mah make naon kadang-kadang kalapatnya gitu jadi dicantingan ternyata ngaran dicanting picung letik teman eta mah kosek tuh keur letik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadegeut tukang SB kenyot mang kurang atuh korupsi mah di mana bae aduh nya panas nya saeutik pan mereanana ulah waka ka mana urang dinya bae so engke ge tukang es gegeraan indit indit si eta cek cenah minta deui keur leutik bagos kitu zaman baheula urang meuli es pan baheula urang lamun meuli es sirup teh cairna ge meunang di sumur ku asli-aslian cai sumur mantep ya di naon gara-garana di siropan terus di tapean setik aju cincau setik da kan tilok waka di kosre-kosre cai duluhurna bae heulana teh setengah karek di kosre setik ke menta deui menta siropna menta caina baheula kunaon kos kitunya tukang es marah sia cenah menta caina deui menta siropna deui itu mang jam mamang eta nimba doang ieu teu meuli teunan ban baheula mah caina ge lain cara aku ari sumur doang nimba doang
baheula bagus karar itu tah masyaallah tapi jadi kanikmat indah anu aya tilok aya kumaha ya Allah ya Rabb. Nah ieu keur carita Kangjeng Nabi khususiat loba mun ku urang dituturkeun moal kuat urang kajen ku kumaha moal kuat wari bae ulah ka Kangjeng Nabi da ka para sahabat moal kuat urang nu khususiat para aulia Allah moal kuat emang ibadah para wali kumaha gitu. Para wali mah ngomong nage lamun dikeretegkeun hate kula ka siwa kasalian Gusti aing hukuman murtad Gusti. Katakan lain omongan leutik-leutik jelema. Lamun hate aing boga irodat buberentes kasalian Allah aing sorangan ngahukuman bahwa aing teh murtad. Pan eta ambo urang teh aing mah pan per detik dage atau per detik dage jawab Gusti ya. Berbeda jauh karena urusan duniawian hiji Allah haju meureun nya mah tilok dagang lain tilok dagang pikiranna ka Allah dagang tani tadi eta cedak kumaha eta nu kudu diaji ku urang mentek diaji geus ngan cacang supaya dagang mah tetep koris mah tetep tapi kana neraka mah tetep supaya kitu tah eta ieu kurang boga cacang mah nah geus boga cacang mah bisa insyaallah mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere cacang ku Gusti Allah hingga urang bener-bener nempo kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala babar ieu atuh Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacang ku Gusti Allah hingga ngagolakna cai dianggap taman surga maha kawasa Allah Gunung Tursina dijadikan wali ku Gusti Allah kageteun kabeh sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun masa si gunung jadi wali da gunung majumud gunung jumud batu jumud dihareupeun mata urang dihareupeun Allah majahiru zikir maha kawasa Allah cek Kangjeng Nabi anjing ashabul kahf diangkat jadi wali ambo cak sahabat masa anjing anu sakitu izin da mugolazoh kok jadi wali maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakitu izidna ai ku Allah dijadikeun wali mah engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah kok bisa kieu teh kolbu zikir ka Gusti Allah anjing bae zikir ai urang ai maksudna eleh ku anjing ya Allah jang ukuran kacaangan hati ya Allah ya Rabb maha kawasa Allah laul anjing ashabul kafin ke jadi penghibur di sorga teh anjing bae jadi wali kunaon urang ku hari jadi PKI singade usap dada urang kajeun urusan urang mah urusan urang bae la ilaha illallah hukumna besi aya nu nanya Pak, tadi ngaji ka Cilong, ngaji naon? Korban. Aju hukumna kumaha? Buka HP-na. Aing teu bisa nerangkeun. Panjang. Sarua teh di HP ge buka ku sia. Barang dibuka aja eueun, batuan meureun tadina nya. Hukumna sunnah muakkadah. Jang urang, jang Kangjeng Nabi mah wajib. Masyaallah. Hiji amal ma'amila ibnu Adam yauma nahrim min amalillah habaillahi ta'ala min iraqati dam teu aya hiji pagawean teu migawe anak Adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah per tahun terus we masalah yang geus cicet tahun kamari mah hayu boga mah terus we ulah abong-abong geus bae ulah terus setungtung hirup harta titipan urang titipan Allah nu aya di urang gunakeun pake nyieun karesep Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran halatati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha
korban datang jaga di poe kiamat ranggae artina berikut jeung naon ngaranna duka di dieu kade tanduk-tandukna ijing kitu calakutik nadamma la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqau min al-ardi getih memeh nyak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana taneuh kadeulina mah ku urang yang celek kana taneuh padahal lapor ka Gusti Allah masya Allah karim tayyibu biha nafsan rapihan bersihan lempengkeun hate urang hiji Allah masya Allah hukumna kurban teh sunnah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunnah la tajibu illa bil tizam teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kawajiban ku urang kayani dinazarkeun lamun dinazarkeun jadi lain sunnah bari mah wajib masyaallah ye aing nazar ye boga sapi ye nazar jang kurban status hukum kuari berubah nu tata dina sunnah jadi wajib ganjaranana jadi ganjaran wajib oh ya Allah ya Rabb urang nungtun embe tanya ku babaturan urang nah tembe menon embe kurban dia sakitu teh teh geus dianggap ngawajibkeun ku sakitu teh sanajan aya kaul-kaul nu sejen encan tapi ku sakitu teh geus kulantaran status kuari geus jadi wajib di mana-mana encan datang ka waktuna paeh wajib digantian eta doang permasalahanna ya ai sudah bahkan teh ya embe gede abad jangan tuh bangke bae lah yang di paraban bae gitu kan encan lamun geus dikieu-kieu mah mau beri amat itu jang korban yang membe cekang cek kiai aja paling sama toyakum cek ya teh kendaraan coba Gusti tumpakan kuateun tante ayo tumpakan lain di dunia keikhlasan atuh ke urang di akhirat naik embe emang nanaona naik embe atuh payaheun embe lain diganti ku Gusti Allah engke di akhirat jadi buruk deh orang stres jelema nareulekeun kabeh ji itu mau haji lain sia mang haji wah kan kana ngadadahan we wah mereka korban teh ya Allah ya Rabbi sing arapu dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran